Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang leraskeun hanca dongeng jamparing nu ngajak eling bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping tong lali klik tombol subscribe na layakna oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep. Mangga eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados tenyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kaleresan bedog teh aya disiraheun kitarpi teu seueur nu diemutkeun deui bedog dibantun nanging saatosna nyepeng bedog bet jorojoy gaduh emutan binasa ningal kitarpi sabalad-balad nuju sarare emutan teh rek ngabongohan rek dipencitan lang diemut bet kaemut deui ku abdi sanes ge jiwa satria upami kedah maehan musuh nu nuju sare. Bujang-bujang disebatkeun pahlawan tebih pisan abdi teu tega maehan jalmi nu nuju sare saolah-olah nuju aya di sawarga atuh teu cios mung ieu wae maling panahna dua hiji sewang sareng atih nu kaemut teu matak haram margi ngarampas senjata musuh tur ku musuh ieu senjata teh saukur jalma-jalma tanpa dosa kitu mama. Pak Jamal unggut-unggutan bari netep ka Ahmad Kadmina tandana hate Pak Jamal satuju kana sagala ucapan jeung tindakan Ahmad Kadmina. Tidinya pok nyarita dibarengan ku leuleuy kede halon suarana. Anak king ade nu adil wijaksana mama ngaraos bingah tanpa tanding ku ayana aden parantos tiasa ngimbangan salira ku jalan kasolehan sareng kaleresan nyepeng jiwa satria nu salares-laresna pahlawan nu utama bitotama eta nu disebat satria bitotama teh atanapi pahlawan dan nalaga nganggap musuh sotenan di mana nuju sebot perang di medan laga di mana si musuh nuju nyaring caringcing tur kataksir bakal bisa ngalawan atanapi miheulaan maehan ka urang eta musuh ngaranna. Nanging sapertos kitu nu nembe kasaurkeun ku aden yen musuh nuju sare taya gunana moal disebatkeun pahlawan bitotama upami maehan musuh nu sare dan nu disebat pahlawan bitotama mah nyaeta nu toh pati jiwa raga dina sewotna perang di medan laga ari maehan nu sare mah tong bujeng-bujeng aden kasebat pahlawan budak ge tiasaeun teu benten ti hiji jalma nu nyebatkeun jago wantun ngalawan macan kenging ngaringkus lain ge jago atuh nanging jelema borangan jejeri sieun kupati cepeng ku salira aden tah kawijaksanaan kitu teh kangge kasampurnaan aden ku anjeun demi ngajaga harkat darajat kapahlawanan aden khususna umumna sakumna pahlawan. Ama kacida pisan ngaduakeun anak ka aden sinarang kanyai didoakeun sing mulus rahayu berkah salamet hasil sanes kanten nu dicita-citakeun ku salira aden duaan sakitu ti ama nuhun kana sanes kanten piwejang sareng pidoa ti salira mama ku abdi katampi kalayan kabingahan. Mudah-mudahan abdi sing tiasa hasil nu dimaksad. Tembal Ahmad Kadmina bari tungkul.
kitu deui abdi oge teu kantun nganuhunkeun kana sanes kanten piwuruk mama, kitu deui pidoana nu teu kinten mulyana. Sajabina ti eta abdi teh nu dabong bolongan ti salira mama, kumaha jalan sareng tarekahna sangkan tiasa hasil sanes kanten nu dipimaksad. Maklum ari mama mah di dieu kahiji parantos legok tapak genteng kadek, kaduana deui mama ku anjeun nu dipiguron ku sakumna balad kitarpi. Atih ge nganuhunkeun kalawan menta deui bong bolongan. Pak Jamal ngahulang netep ka atih sarta tuluy nyaritana semu halon. Gelis anaking, memang upami palai nempuh balad-balad kitarpi, taya deui pilawaneunana iwal ti kudu ku mama sorangan. Mama nu geus nyaho kahengkeranana atawa kalemahanana kitarpi. Mama ge lain pedah ngantep kana kalakuan-kalakuan maranehna. Ngan bae mama ngarasakeun era parada. Kabeh oge asal murid-murid mama. Ayeuna mah ngan karimasrahkeun ka barudak ngora wae heula. Ke di mana barudak ngora geus taya nu mempan ngalawanan kitarpi sabalad-balad. Takara mama turun tangan di dinya mah. Tah ayeuna mah kieu sabab mama ge nyaho yen kitarpi teh ngajalankeun kituna lain wae hayang harta banda batur wungkul. Lain bae hayang ngaguna sita nyawa batur wae, tapi nyaeta hayang jeung panasaran kasalira nyai ku anjeun. Hartosna mah mika hayang ka nyai supaya nyai beunang dipibojo ku manehna, eta anu pangpangna mah. Jadi alhasil lamun kitu taya deui kalemahan diri kitarpi iwal ti ku salira nyai. Upami atum teh mah atumna pikeun meruhkeun kitarpi teh nyaeta salira nyai. Geura mangga emutan sing kahartos. Pak Jamal mesem bari netep ka atih sedang atih jeung Ahmad Kadmina masih aralohok can ngartieun naon maksudna Pak Jamal. Abdi kalintang ewadna teu kahartos naon dipimaksad ku salira mama, atih pok nanyakeun. Memang moal kahartos gelis. Sareng enteng ning bangga. Entengna sapira ku jalan teu matak hese, main pakarang maju jurit. Bangga nyaeta kudu tabah dina nyekal kawanitaan ku jalan nu lemes, tur teu matak curiga. Nyurigakeun ka pihak lawan. Tah kitu Pak Jamal bari mesem. Keheula mama masih teu acan kahartos kumaha cara-carana Ahmad Kadmina kaceda panasaraneunana kumaha pimaksudeun Pak Jamal teh. Kumaha saterasna mama naon nu kedah dijalankeun ku abdi teh. Atih oge buru-buru nanya nyambung pertanyaan Ahmad Kadmina. Gelis kitu deui Aden. Kumaha duanana dipenta karidoan manahna. Mugi sing ridho sing ikhlas demi ngabela katengtreman masyarakat di urang, kitu deui demi ngalaksanakeun sanes kanten cita-cita Aden sareng nyai. Mama rek maparinan hiji bong bolongan, kitu oge upami sanes kanten aya karidoan manah Aden kalaya nyai. Namung keun ulah garages gedebus antos kasalseanana, antosan upami ieu hal tos aya dina katenangan. Margi kedah katampina ku salira sareng manah nu tenang. Ayeuna mah geura ngarirenan cape heula wae barang tuang saaya-aya. Sae atuh mama mangga ku abdi diantos sanes kanten nu bade disaurkeun ku mama ka abdi. Mudah-mudahan abdi aya dina katenangan batin. Tembal Ahmad Kadmina. Sumuhun mama abdi ge nya kitu sejangan tos dawuhan mama bae. Enteng sereng bangga moal jadi kaabotan asal tiasa meruhkeun nu darolim model kitarpi sapara kanca. Tembal atih nyambung. Tah kitu pek ayeuna mah barang tuang heula da mama ge can dahar. Tuh geuning ibu nama make sareng mais bibit sagala. Bari ngaso brak dalahar heula bangun anu narimat. Berang diganti ku peting, repeting diganti ku berang, sinar pajar mimiti gumilang, ngempur cahyana nyaangan buana panca tengah.
Haluangna adan di masjid mawa kalawang hate kaketir pikir ngarakacak rasa rembas Cipanon. Di tengah imah nuker silih cacapkeun katineng pileleyan pegat simpai tinurek pada papisah jeung nu silih pikamemotna. Batur kumbuh jero kalebo sobat dalit dina ati geget di mana padeukeut nyong colang mun paanggang. At didoakeun ku engkang dina sajeroning urang pisah demi bela sungkawa katuang raka sareng bela katengtreman masyarakat sami-sami aya dina kawilujengan kengeng perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkang oge sanes tega ngalepaskeun At. Memang engkang tos teu asa jeung jiga At buah hate engkang nu moal lipur sataun moal leungit ku dikumbah. Tetep At jadi gambaran rasa engkang salamina cumantel dina hate sanubari. Kadmina ngusapan atih nu harita benang dangdan make sinjang batik garutan kabaya ditutup ku baju haneut supaya ulah tiris keanginan angin subuh nu sakitu camewekna. Engkang sanaos abdi kalintang abotna bade ngantunkeun salira engkang. Duh engkang kapaksa abdi kedah pipisahan sareng salira engkang sakumaha nu parantos dibadantenkeun dina wengi tadi ku Pa Jamal. Abdi ngahaturkeun rebu nuhun kana kasadaran sareng kalegaan manah engkang. Panutan mugi sing percanten abdi sanes bade tega nanging seja ngabela katengtreman masyarakat umumna khususna cita-cita urang duaan. Insyaallah sanaos bari kitu abdi moal hilap ka engkang kalayan kahormatan diri abdi ku abdi sateka polah dijagi kalayan bendungan iman nu kiat. Engkang sabara Kang atih ngusapan pipi jeung Gado Ahmad Kadmina sorana pegat-pegat haroshos sarta Cipanon ngalembereh masahan dua pipi nu sakitu gelisna. Dede At engkang nyanggakeun tilam kamelang sareng tilam kacinta sing emot salamina ka engkang. Engkang aya dina manah At Ahmad Kadmina bakat teu kuat sedih nyeri pabaur ku cinta karawak atih dirontok di galentoran kawas budak. Cipanon murag ngabaseuhan pipina atih renghap ranjug serta sumegruk leungeunna muntang kana punduk Ahmad. Kang ieu parantos enggal lesotkeun ku abdi sanes kanten kacinta sareng kamelang engkang katampi kalayan dicangre dina ati sanubari. Enggal ieu lesotkeun itu Mama Jamal sumping atih dumareuda barinya kal Gado Ahmad Kadmina. Keur kitu kulutrak Mama Jamal tas ti masjid bareng jeung paanggangna atih jeung Ahmad Kadmina. Parantos dangdos nyi Pa Jamal nanya bari netep. Breh katempo atih keur cumalimba tapi Pa Jamal teu tatanya da malumeun yen manehna keur sedih lantaran rek papisahan jeung pada-pada buah atina. Parantos Mama kantun mios. Tos nyarap heula. Parantos nembe ngagoreng heula sangu. Nuhun atuh. Ayo aya nama urang mios. Den, ayo aden oge urang sasarengan. Mangga Mama. Ahmad Kadmina jeung atih Jung nangtung. Gejlig tiluan turun atih tukangan Pa Jamal digandeng ku Ahmad Kadmina ngiclik nuturkeun Pa Jamal. Saja jalan teu oleh silih kaitkeun pikir talikeun rasa supagi di mana paanggang ulah sumoreang teuing. Tapi moal salah bakal lalewang lalong kewang rasa melang jeung sumoreang moal bisa dibuang. Pa Jamal lempang nama ningungkug teliok nu ditukang maksud nama supaya nu ditukang duanana jarongjon lempangna. Sanajan rek bari silih kaleng ulah ngarasa era ku Pa Jamal. Engkang kamana urang teh bade dicandakna ku Pa Jamal atih ngaharewos meuni nompo kana ceuli Ahmad Kadmina. Sae urang tuturkeun wae keun engke ge anjeunna tangtos ngadawuh. Naon-naon nu bade didawuhkeun ka urang duaan. Tembal Ahmad Kadmina mani antal bibirna kana pipi atih sernada hatena mah ting saleseur ting sareblak rasa asmara tambah ngagoda.
barang nepi kana hiji bubulak reg Pajamal ngarandeg tuluy malih ka tukang atuh Ahmad Kadmina jeung Atih oge pada areureun ngarandeg bari maralong ka Pajamal nu keur neuteup ka maranehna. Geulis dugi kawanci dongkap ka mangsa urang papisahan sing ridho sing sabar nyai dibuang ku mama kalayan ku tuang Rakaden Ahmad. Ayeuna mah ulah seueur nu dipisaur bangga geura angkat nyalira lempeng ka jalan nu satapak nu ngabulungbung ka jero gunung sing tegar emutan ulah honcewang sumoreang ceuk Pajamal bari ngusapan ka Atih. Mama sumangga abdi nyanggakeun silaturahmi sateu acana mios. Atih ngarontok dampal leungeunna Pajamal bari ceurik. Geulis didoakeun ku mama. Engkang hapunten engkang. Kitu deui Atih ngarontok ka Ahmad Kadmina bari ceurik. Geulis jungjunan engkang didoakeun ku engkang. Antosan dumugi ka waktosna engkang bumela ka salira Ahmad Kadmina ge teu kuat segruk ceurik. Geus beres silaturahmi kalayan pinuh ku pangdoa kalayan panyeung cerikan buah ati gandeang Atih lempang nuju jalan satapak nu ka gunung lempangna lir macan teunangan dituturkeun ku paneuteup ti Ahmad Kadmina jeung Pajamal nu nyalangkrung cipanona. Angin leutik ngahiliwir tiis nyecep kana kulit karasana tiris sarta tembus ka satulang-tulang. Nu lempang tambah lalewang sumoreang ka tukang pikir ngeri rasa tenangan ninggalkeun tunangan buah hate nu sakitu belana. Teu kawur kebat tumampahna liuk deui kanu keur masih keneh ngajara ranteng mentangkeun paneuteub bari nyalangkrung cipanon. Atuh teu kawur laju balas ngahanju rumanjug hate long kewang badan tenangan. Ahmad Kadmina jeung Pajamal neuteup antep ka Atih anu rek lumampah pikeun ngalaksanakeun papatah Pajamal sorangan tayalian kalemahan jeung bakal bisana taluk iwalti ku manehna nyaeta ku Atih sorangan. Jig didoakeun geulis sing bisa mawa diri tur hasil sagala pamaksudan. Pajamal ngahalas bari nyarita sorangan. Jungjunan engkang mangka sing waspada nu masih hasil segala pamaksudan sakur papatah Mama Jamal mangka sing bisa ngajalankeunana engkang sambung pidoana kalayan dina waktos nu moalami deui. Mudah-mudahan urang tiasa patepang deui tur pamaksadan tos hasil geuntes hate Ahmad Kadmina bari nyalangkrung cipanona. Geus lila ti lila Atih ngiles teu katingali deui ku maranehna. Mangga urang mulih urang mah den keun enjing pageto oge tangtos urang teh bakal tiasa patepang kalayan ngagondol hasilna nu sanes lumayan. Ayeuna mah sae urang iringkeun ku sanes kanten pidoana wae ti kaanggangan sing percanten manah aden. Nyai Atih moal kitu kieu boh badagna boh lembutna oge pasti selamat. Pajamal ngajakan balik ka Ahmad Kadmina nu keur ngahulang bari teu kiceup-kiceup panon mencrong ka jalan nu bieu dipake lempang ku Atih tur ngilesna teu kanyahoan deui sabab kaburu kulobata tangkalan nu carane om tur barala. Tobat teuing mama abdi teh teu woleh-woleh melang ngencarkeun Atih hate sumoreang rasa sumeblak margi sanes lumayan ieu leuweung teh geledeganana seueur bahayana boh sato galak boh karaman-karaman jelema jarahat. Kumaha upama ku abdi bade disusul we atuhnya mama. Ahmad Kadmina humaleungis kawas awewe cipanon maseuhan pipina sing percanten Raden sanes oge milari akal nu utami kangge ngabela masyarakat numpes jadug-jadug nu purah ngaganggu sareng ngaguna sita bangsa upami teu karana ku sabar darakna kalayan akal nu pelit hese pikengeunana margi sanes mamatung untuk kaki tarapi nanging itu mah seueur baladna sanes kitarapi gagah perkasa sanes manehna unggul kabeh ti muridna dina soal kasar mah ngan wae loba teuing baladna dumawi teu aya deui jalan iwal kedah dibantu ku tuang rai nyatana Nyi Atih kinten-kintena iraha tiasa hasilna mama. Oh kumaha sangga milik wae den
da engke ge tangto si Nyai bakal maparinan hiji tangara nu lantip ngawartosan urang di mana maranehna nu jarahat tos aya dina lebeting jaring atanapi perangkap. Tembal Pajamal bari seuri sarta netep ka Ahmad Kadmina mere semu marah mai supaya Ahmad Kadmina ulah leutik hate. Mudah-mudahan atuh sing tiasa enggal-enggal hasil, tiasa enggal kakerewad bangsa jadug-jadug teh, supagi ulah lami teuing ngaganggayong rakyat-rakyat nu aya di pasisian. Tembal Ahmad Kadmina bari cumalimba berebay cipanona merebay. Tong dianggo sedih mamanahan Raden, ayo anggur enggal urang mulih. Pajamal nungtun Ahmad Kadmina supaya buru-buru balik. Mangga mama. Ahmad Kadmina nurut nuturkeun Pajamal sanajan bari sumoreang hate ingat kanu lumampah buah ati nu kacida dipiatina. Duh gelis didoakeun ku engkang sing salamet. Hatena teu oleh-oleh ngocomang ngomong sumambat ka ati nu kacida dipicintana sanajan keur kakandungan. Ahmad Kadmina moal rek nampik tetep manehna mika cinta ka ati sanggup nungguan nepi karengsena jigana wae awewe nu sakieu lobana di alam pawenangan ieu iwal ti ati nu kapilih ku pikirna. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna lalakon ati. Beki lila, beki jauh, beki nonggoh mapai bubulak sampalan panonoban macan jeung ajag. Atih kacida ngarasa lungsena, lungse hate, rejeng awak, tuur nyorodcod. Awak ngalaleper cipanon teu boleh ngucur ras ingat kana nasibna perjuangan nu sakieu weritna. Tur manehna nu kudu kalawan ikhlas ngayoanana ngan hanjakal kudu ku jalan lemas nasrakan heula budi basa nu manis roman marahmai kalawan kudu daek narima caritaan-caritaan nu maruluk ti Kitarapi Ratu Jadug Raja Begal Banaspati tukang hamur pati batur. Duh namani leles kieu tu urang teh geuning geus jauh aing lumampah teh tuh geuning lembur-lembur katempo ti dieu. Atih nempok kalebak ka suku-suku Gunung Galunggung nu parentul lembur laletik. Malah panagreg jeung taraju oge katempo. Be, iraha atuh bakal buru-buru patepung jeung nu dimaksud ku aing. Teu panasaran kumaha behna rek naon kahayangna. Nah ka aing rek ngaguna sita maehan atawa ngagasab kahormatan pikeun aing sadia tanaga jeung kawani keur mempertahankeunana mah. Tapi lamun maranehna rek niat ngabinasa aing moal cicingeun sanajan ceuk Pajamal kudu dilawan ku jalan lemes teu aya gorengna. Saupama manehna naragal kasar mah ku aing dilawan deui ku kasar oge. Gerentes hate atih bari gek ngeureunnan luhur catang nu geus garing. Ti luhur kayuhan kudang daunan ti handap ditilaman ku catang angin leutik ngahiliwir nebak awak matak segara karasana. Alhamdulillah Gusti parantos maparina nikmat nu sakieu raosna. Nuhun Gusti abdi seger raraosan atih nganuhunkeun kana hiji nikmat leutik nu karasana segara. Kamana atuh kudu lumampah teh terus kamana ieu jalan satapak teh berasna. Sedang aing kamari waktu jeung Kang Ahmad Kadmina lumampah ti pasantren Kiai Mursid nepi ka lembur teu make jalan ieu tapi jalan nu kalebak. Tapi ari itu jiga-jiga jumplukan tangkal caringin tilu nu dihandapeunana diparake pangauban penjahat-penjahat Kitarapi sabalad-baladna tur nu geus ngahaja ngabogaan sumur batu pikeun nyiksa manusa sawenang-wenang. Tetela eta moal salah. Atih barang nempok kabelah tonggoheun saeutik deui ti tempat pangeureunan manehna ayeuna breh caringin tilu nu ngariung tempat panonoban balad Kitarapi. Keun wae heula aing mau nyamperkeun ka dinya hayang nyaho kapanggih atawa moal ku maranehna ku aing rek diintip ti dieu wae sok kamarana deui arinditna atawa kamarana ikhtiarna. Nah ngahaja wae kitu caricing di lebah dinya teh ngabegal nu lalar liwat muntas di kota. Oh nya ieu jalan bisa dipake liliwatan jelema boh nu usaha boh nu baralik nyaba.
lebakeun jalan ieu aya deui jalan nu ku aing bareto dipake indit ka lembur palebah dinya aing dipegat ku nini-nini mikung jeung aki-aki mikung aing disergap jeung diaralungkeun ka sumur batu nu susah pihanjateunana teh nya di dinya pisan. Ingat keneh wae kacipta keneh poekna di jero sumur tur rupekna hese pisan usik malik sumawon kabisa ngagoler ngalempengkeun cangkeng jeung suku. Atih ngalamun beuki tambah jero berebay cipanona nyalangkrung tuluy ngalembereh kana pipina nu sakitu lemesna saha nu moal ngarasa reuas saupama nu can nyaraho atawa wawuh ka atih heug papanggih di tengah leuweung moal boha disarang ka putri Ipri nyalin warni jadi hiji awewe nu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina megatan manusa rek digoda. Keur kitu cakakak aya nu seuri. Tekanya hoanting kalau beras di tukangan begal-begal aya kana opatanana nyamperkeun ngagigila ka Atih. Atih ngarenjag sarta ngareret jung nangtung nempok kanu pating jaligrah nyamperkeun sing horeng balad kitarpi ngan kitarpina teu aya kapanggih. Ngeneng nu gelis nu kabur teh. Nah make kabur tina sumur kapan bakal jadi pemajikan Patarpi. Nah make kabur tina sumur kapan bakal jadi pemajikan Patarpi. Maksud-maksudna mah nyingsieunan supaya Atih ngarumpuyuk kumaranehna rek dipangku di bawah kabur disetorkeun ka kapalana. Hei aranjeun tong nyaring sieun pikeun kuring moal rek sieun moal gempeur sumawon kabakal sowak nenjo aranjeun kuring pangdatang ka dieu lain arek sosoroh kojor atawa nyerenkeun diri ka aranjeun nu opatan tapi rek nyerenkeun diri masrahkeun badan ka kapala anjeun nyatana nu ngaran Tarpi di mana ayeuna kapala aranjeun teh. Coba sina datang ka hareupeun kuring Atih nulak cangkeng taya karingrang taya kasieun. Jadi nu geulis teh bade masrahkeun salirana ka Patarpi. Bener pisan yen kuring rek masrahkeun badan ka Tarpi kapala anjeun percuma kuring kudu nyerenkeun ka diri anjeun mah opatan taya gunana paling-paling dijieun kaulinan dipake tambah lumayan pikeun muragkeun nafsu iblisna. Hayo teang Kitarpi Atih tutunjuk bari nulak cangkeng sabelah begal nu opatan arolohok silih reret pada batuna. Moal kabur lamun kapala kuring dipanggil heula ka dieu tanya begal nu saurang. Nah make kabur segala rupa kuring mahlin awewe jejerih pati masihna kawas aranjeun saukur lagana laga gagah kawas hayam lisung tapi dina watek kumaha ceuk jawerna ngeplek jawer bari jangjangan dar nu meok eleh ku bikang Atih nguak ka begal nu opatan. Nah bat asa ngahina pisan nya cing batur lawanan kadinya da pira aku aya awewe bisa ngelekeun lalaki onaman lah cuk nu saurang asa kahina ku Atih. Kagok moal lawanan pantar aranjeun mah ku kuring ge sabab naon kadisana moal sabaraha jajatena kalebar-lebar tanaga jeung kesang ngalawanan sarampean mah hayo teang heula kapala aranjeun. Atih beuki tambah ngalelewean begal nu opatan teh asa beuki kakoa pisan ku Atih. Wah batur ayo teang heula kuduaan ka ditu Patarpina keun ku kuring duaan di dieu rek ditungguan bisi kabur deui. Hayo teang tong salempang kuring bakal kabur lain hayam lisung samodel aranjeun tapi di dieu kajian kasebutna awewe moal jejerih ku pati pantrang mundur dina samangsa ngalawanan musuh di medan Danalaga. Hayo arindit teang kapala anjeun teang Kitarpi. Atih sesentak bari nulak cangkeng sabelah curugna ngacir-ngacir wae.
Waktosna kabujang saya pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.